Mang bisa teu masak kalapa teh mun teu bisa ku kokom. Duh, Bi, kurang nama nih garuri. Mang nyair deui ah. Gurih kieu hurangna. Indah-indah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Wi, bisi erek mai surang masih aja ngalapan awe dinu aing sakalian tuh. Daek mah. Gua emang tapi aing minta dogananya. Kau pasal daek we sia ngalana jing alaan sakalian nu kolotna ayaman nu karolotna. Ngalawe emang 3 manggar manya. Ari sia na urang na sabaraha kinta mun pohara ngalakalapan pika hayang 3 manggar segala. Atuh pan meh teu kagok aing naik na mang. Oh jig we atuh anu kolotna alaan jig terus sakalian bisi maneh hayang dogana ngala jig ala kadage kalapa atuh asal wah dituar we aing mah tangkalna. Mang si Mocin ka dieu euy sina mulungan mang dihandap. Karena sawah meureun nu ninina si Mocin mah engke meureun sok ka dieu pak purunyung da. Tara di eta oge ditungguan geus sok nongho si eta mah. Aya apa tuh jeung Amang? Urang nu naik Amang nu mulunganna. Ngacat atuh. Aing kasarang heuk. Aing kaneh moal nu kadinya geus aing nu naik na sakalian atuh. Jika maneh ku sorangan atuh gitu-gitu wae mah. Engke urang ka ditu nyamperkeun. Pan aing sangeuk mulungan Amang, aya ti urang pan sok teu kadaleuleun ieu na muroragna teh ani. Nam ke urang nyusul nam. Tila nam. Si Ibi lah sugan we pas hurang tos esak. Ibi aya teh nya. Kalapa teh jampung pisan aing udah ya. Mana we kalapana euy? Halah udah tinggal gogorowokan. Tah ngan 2 siki oge. Tuh be aku bajing teu Mang. Tah. Tah ngan 2 siki Mang tah. Ralakna memang ngebaril. Angga cicikeun bawa Mang. Ya wani-wani tah ka aing we. Ai kitu tanggal kapan nu saha da tanggal kapan nu Amang urang mah sakadar ngawa. Geus ya mun kitu parangos kitu ka aing sakitu-kitu wae oge. Ubah ditu jig ngalana meh teu kagok jig jeung paisieun mah. Itu mah beujeuhna. Nam jeung Amang tuduhkeun urang bisi salah ngalana. Kayak carikan batur ya. Yep jeung urang yep nam. Ari teh aya teh neneng teh mande sok kesel pisan. Si Ibi rek mampai kurang. Ya sakawe we ca. Heeh kabeneran Cin. Hayang pang mesekeun kalapa euceut teh. Tadi si Kowi ngala. Ari si kawena ka mana ca? Keur nempo heula sawah ka Girang.
Mana kalapan aja bang pasek ke orang narek nyeunana tuh cak. Pan urang anu menang ngalat tadi teh ya, urang pais terus urang dalahar botram. Lah heuh tuh cak ari kitu mah urang semangat ya mesekna mana cak kalapan aja. Tah dihandap dengan hiji kalapan ge. Lah heuh ngeunah pisan euy pais kurang kalapaan itu. Sok nikmat dahar. Saha teh anu gerowok-gerowok di walungan menik ganeng. Yo, kawetan. Cina ieu maneh ngagorowokan naon anu gawe pisan. Anu kararobiak teh di walungan menik ganeng pisan tuh da. Anu keur maloro eta teh cin sigana teh da tita tadi. Assalamualaikum Bibi. Waalaikumsalam. Siap ka dieu kokomna. Kurang tos asak can. Teu acan. Engke uang pais heula Mang Mocina nuju mesek heula kalapana. Aduh untung can asak Bi. Nah kitu untung kumaha kom. Lamun tos asak kok mamol kabagian atuh Bi. Pan ku bibi ge diagehan atuh kom. Saha nu mesek kalapan Bi? Mang Mocin dipipir keur mesek mah. Palingan lila. Lila kumaha kom? Eta mesek kalapa. Kokom geus teu kuat hayang hurang. Sugan teh tos asak. Aya ngababarikeun anak sarmat maneh. Untung can asak Mang Ocin nya. Nah kitu kom. Amun geus asak mah tuh kokom mal kabagian. Ingat maneh kana hakanan make head. Mang bisa teu mesek kalapa teh mun teu bisa ku kokom. Sama aneh aya padu merenah ari ngomong teh kokom. Pedah we sakitu ge maneh lila. Ulah sok ngababarikeun maneh teh puguh hararese kokom. Lila tuh ku kokom mun teu bisa mah. Balagana atuh eta budak si sarmat. Puguh geus ka dieu cin si kokom teh nagih hurang. Aya pohara labatan teu mangge dahar. Tin hayang dahar Mang Ocin. Da kokom teh hayang pisan hurang teh. Pek geus asa ku kokom kabeh da mang mambung. Mang Ocin make embung. Pan ari paisna mah daunna, matang kope beakeun ku kokom daunna mah. Teh dibungkusan kitu. Nyapan ai namina di pais mah di kieu. Engke ku ibi teh bade di kalapaan. Ai kokom geus ibak can. Nya entos satu Bi da kokom teh. Tos nyair teh langsung ibak. Teu angkat ngarit deui jeung bapak. Teu Bi da capek lah. Bi ari teh neneng ka mana mani can uwi? Neneng mah keur ka lembur, keur kateun bibina. Kumoal uwi hatunya Bi ayeuna mah. Engke wengi sareng laadut teh neneng mah uihna. Kokom teh aya batur Bi. Cicing we di dieu jeung ibi, baturan ibi. Da teh neneng engke uihna jeung laadut wengi. Atuh da kokom teh bade ngaos lah Bi. Nya ngaos mah njung we ngaos. Engke ku bibi di teang. Lah ulah diteyang Bi engke kokom tadi nyarira. Ai kitu kokom ludeng kitu lamun beuting ka dieu. Nya ludeng atuh Bi.
Wah, sagala we ieu teh kompan ameh ngeunah. Tetep puguh bi rasana teh. Moal atuh da bibi mah geus biasa tukang ngasakan. Tah biasa kokom abi tukang ngadahar. Bi eta teh lami kene asakna teh. Lami atuh kom pan kakada ditageunkeun ku ibi ge. Ai kitu kokom kunaon nanyakeun wae. Mun digeus hoyong kokom teh bi. Ya, kayak sakedap da moal lila nu kieu mah. Kayak uang mama barengan yang ibi. Nya bi duh kabayang eta manjang sanguhaneut. Bi engke bang nyair deui yuk. Heeh, hayu, engke mah uang ka belah kulona, encan ka acak kabeh. Nya engke mah ajakan teh neneng nyair nabi. Ya, engke mah urang jeung teh neneng sareng aadut oge. Eta terus asak. Entos ya, cobian ku nyai uang jahit ku ibi. Cepet. Panas. Duh bi kurang nama nih garuri. Bi engke wang nyair deui ah. Gurih kieu hurangna. Ya, engke uang nyalair deui sareng bibi sareng teh neneng. Sangwan atunya mam nanya. Mun bisa alit we. Bener-bener gurih ieu mah bi kurang teh. Heeh ya, mam sangwan ameh wareg. Aduh. Jadi Ah, euy, pas ka dieu pas asak ce euy. Heeh, kop tah dik. Rek ditambul heug, rek jeung sangu heug. Teu sanggu saeutik ce. Ngeunah pisan jeung namanya jeung pas urang ce. Heeh, kop ibi ge da sangu mah da gede ieu. Aduh, Mang Ajo tadi di sawah ge ngambek we kana nu kieu mah. Teh geus asak ning cu euy. Heeh, gerak kop jig. Tuh bisi rek disanguan di jero. Aduh, Cin meuni gurih kieu euy, urang meunang ti leuweung mah aduh. Meuni geunah atunya heueuh, Mang. Asugan aing amang teu beuki euy. Ah, sia mana teuli nya, peda aing teu ngilu nyairna meureun nya. Lain kitu urang mah atuh heueuh we.